kapungkur aya ajengan di Citamba ajengan sepuh saha nu enggal keneh pangresaang nu ngantunkeun atanapi ajengan-ajengan nu sanes nu ti parayun benten adabna benten akhlakna benten nyarios ge teu seueur variasi teu seueur ka dieu ka ditu lempeng we ngaos lempeng jeung mustamina ge teu loba variasi. Mustami ayeuna mah hayang pa akur-akur tiung supaya akur saragam mustami. Nah awon pamitah kitu sae kade teu awon asal ulah jadi tujuan utama tuh. Abdi mah jangan ngadamel saragam bade ngaos ka masjid besar ka masjid agung Ciawi atanapi di lembur atanapi acara-acara nu tos biasa gaduh saragam. Abdi mah pamitah sae ngan saragam lain tujuan utama. Saya ngajaga kehormatan Islam saya sing sarae ngangge acuk kana ngaos malah sunah ngaya pameget mah punten keur pameget ya sunah pameget mah hadir ka pangaosan ngangge sorban ulah dianggap lalaura teh ageung padilah lah jangan abdi mah cina mustame lain ustad lain kiai make di sorban ai atuh abdi cina kiai jiga ajengan meuning jiga ajengan daripada jiga bangsat. Ayah para bapak ngaji ngalayat kanu maot uleman kanu hajat asal ulah tempat maksiat we ulah ka tempat maksiat ka masjid makan tenan salat eta sunat ngangge sorban arek sorbana murobe jika simkuring ieu murobe ngaran dipake bisa diopatkeun ieu murobe arek dikadiekeun ka utroh bade di bulan jigana foto abdi kitu namina iman bade segi tilu musalas mangga sunat. Jadi para bapak bade ngaos bade kanu hajat bade uleman bade ngalayan kanu maot sunat ngangge sorban bisi teu barokah ke aing dagang ka dieu atuh barang sumping mama ajengan ka bumi pamuda nu disebut pamuda nu dibere kaluhungan ku Allah sanajan teu pinter maca kitab sanajan teu hebat ngajina tapi ku Allah dibere cacaang anwar dina batinna sehingga bisa ningali perkara nu teu bisa katingali ku jalma biasa ku kiai komo ku jalma biasa. Jadi saya eta mah si pamuda eta mah lamun ningali Bandung teh ti dieu tah ret katingali Bandung lain dina baskom main dina baskom na kuku eta mah sihir lahwi nu kitu. Bu barang ieu mama ajengan Syekh Waji teh sumping ka pamuda anu ibuna maot ngalayat buncek urang ngajerit ieu pamuda aduh indung aing dina lawang neraka aduh geuning mata dina lawang neraka mah jerit ieu pamuda ku Allah dibere dibuka ku Allah bisa ningali hijab halang teh dibuka bisa ningali kaayaan mana barang pamuda ieu ngajerit ieu kiai teh hayang ngajajal bener teh ieu pamuda teh bisa nenjokan itu ceuk mama ajengan ieu mama ajengan teh ahli atakoh ahli naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususon ila Jaang Miftahur Rahman Hajah Siti Fatimah wa masyayikhina masyayikhina syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kapungkur tahun 40 37 40 aya mama ajengan tukang ngaos tukang naon je ini ada mama ajengannya makanya mama ajengan tukang dagang nanti kenging pamita ajengan icalan kenging muktasib lamun ngawuruk agama mantak fitnah nu di imah teu boga duit bari usaha ngawurukna ngan lamun ngawuruk agama teu usaha ge teu dagang ge teu ngebon ge beas kacumponan kabutuhan sadidinten aya bojo henteu jadi riweuh eta mah namina mutajaridin teraskeun kitu
Iya mah mama ajengan teh meles we ahli ngaos. Ahli naon cenah? Ahli ngaos. Mama ajengan ieu teh putra wali Allah, wali Allah. Saha cenah? Wali Allah, ari wali Allah mah pan teu eureun-eureun dipujina ku Allah, di sana di alam ku Allah. Jadi aya jalma ku Allah disebut we teras. Disebut teh teu eureun-eureun dirahmat di alam ku Allah. Eta mah jalmi khusus nu kitu mah. Sopiyuhu saur Allah. Walina Allah, walina Allah. Ai walina Allah mah kitu Ibu. Pi malail a'la teh. Ku Allah teh dipitutur, ku Allah teh dicarioskeun, didawuhkeun ku Allah ka malaikat tuh si fulan di Cihaneut aya Eyang Qadir masalah contoh misalkeun misal. Misalkeun ini misal. Tuh di Garut aya sayuhuna mama keresek mama ajengan anu mama Nahrawi. Wah betul. Mun pangkat wali mah ku Allah teh disebat di payunan malaikat. Ta eta teh ceuk Allah teh kakasih kami, ceuk Allah teh kitu ka para malaikat. Golongan-golongan nu kitu Ibu. Urang apaan sakali disebut pan. Boro-boro ku Allah urang disebut ku RT paling di absen rek menang BLT. Kitu ge menang pasea heula yang daftar. Laras kitunya. Ieu mah mama ajengan sohib teh. Mama ajengan punten, mama ajengan Ahmad Ruyani teh putra mama sohib. Putra saha cenah? Mama sohib. Lamun ibu jarah ka Caringin saya Asnawi Banten, memeh Cikadueun aya makam karamat Kadupinang. Dirinya aya makam wali Allah namina Syekh Sohib Kadupinang. Syekh Sohib Kadupinang ke boga incu namina Hajah Fatimah. Hajah Fatimah engke ditikawinkeun ka Buya Idris. Mama Abuya Idris putu kandung Syekh Abdul Karim Al-Bantani At-Tanara, anjeunna mursyid thariqah Qadiriyah Naksabandiyah nu ngagentos Syekh Ahmad Hatib Al-Minangka Al-As-Sambasi. Jadi Syekh Ahmad Hatib anjeunna gaduh murid dua nu masyhur di tanah Indonesia. Hiji Syekh Abdul Karim wa kandung Syekh Nawawi Banten, nu kadua Syekh Tolhah Kalisapu. Oke, Syekh Tolhah ngabeat ki Abdul Karim jadi mursyid. Ki Tolhah gaduh murid engke. Anu neraskeun ki Tolhah Abah Sepuh. Abah Sepuh gaduh murid Abah Anum gitu. Lalakonna teh kitu. Tak abil sanes bari nyaritakeun eta, nyarioskeun ki Sohib, nyarioskeun saha? Ki Sohib. Hapunten ya ngaosna rada ieu teh rada ari enjing-enjing teh ngeunahna mah da sepor. Abdi biasana minggu enjing teh KJB. Di JB Jalan Baru. Jadinya ti Ciawi apa sareng pun bojo teh. Olahragana setengah jam, barang hakana sajam jadinya teh. Balanja jadinya teh tutut. Aya tawes, aya jengkol. Jadinya sok balanjaan tah ulah ka supermarket we balanja teh kanu kitu. Ulah ka supermarket we kanu kitu balanjaan, kanu kitu balanja. Jadi poe Minggu teh teu ka mana-mana mah ibu jeung caroge balanja di dinya. Ngabalanjaan masyarakat nu alalit niatna ngabantos ekonomi umat Islam gitu ngabaksad dari dinyaman nu icalan teu aya kafir saya nage Islam ngan teuing sok salat henteu mah teu nyaho ngan keun we pentingna mah muslim we lah keun jarang salat ge da salat mah yang hareup ka kiblat keneh sahadatna mah akur keneh sanes gitu keun belian gitu. Ta ieu ki Sohib teh masyhur diangkat ku Allah jadi jalma mulia ceuk Nawawi Banten wal waliyu sahibu mandala fi Tegal fafakina jalal bi syafaatir rasuli kamula disebut wali na teh ku wali deui. Ari urang mah disebut wali ku nu barodo. Si eta teh wali ari sia naon? Tak ulah nyanyahoanan urang ulah sok ngawali-walikeun batur. Bisi sasar. Tos we ulah nyebut wali mama ajengan, kiai, ajengan, ustad kitu we ulah sok kaleuwihan teuing. Sabab lamun oh guru aing mah wali urangna berarti jadi wali. Tekeng kaleuwihan, tekenging kaleuleuh. Tos. Ki Sohib ieu teh guruna Syekh Asnawi Caringin, boga putra namina Kiruyani. Saha namina? Kiruyani teh ibu kawinna nikahna 72 kali. Tuh langsung awon wae dalina pikiranna nyandung di zaman ayeuna
72 kali langkung teh 70 kali tali ibu teh henteu sakaligus diimah saimahkeun sataun teu beres pupus nu sepuh nikah deui teras bari nikahna teh ibu anjeunna mah di hiji daerah nikah ke dinya nyeun pasantren nyeun madrasah terus siar Islam di mana-mana ari ayeuna mah lain meakeun harta nu diimah leres kitu nya muni asa didukung nikahna 70 langkung 70 kali. Nah kaget gening ibu-ibu heueuh da teu nyaho kana tobako teu nyaho kana riwayat ibu boro-boro kisohib bujeng-bujeng kiruyani pan putu Kangjeng Rasul Sayyidina Hasan ku anjeun nikahna 700 kali. Ayo sabaraha kali? 700. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tarik khusus ibu-ibu bismillahirrahmanirrahim. Kepala pemuda di surga, ping-pingnan para pemuda di surga, yakni putuna Rasul Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain. Ari Sayyidina Hasan nikahna 700 kali. Ingat sing inget ngaja aing ka awewe unggul ameh teu geuleuh kanu nyandung ari kanu nyandung geuleuh ai kanu lacur diantek punten ibu abi teu ngawayuh wallahi abi teu ngawayuh da atos maksudnya atos teh kantos ngalaman sakali kapungkur kantos ngalaman ngan teu kiat boro-boro dua hiji ge teklok liren teu lami gitu ngan urang ulah benci kanu ngawayuh kan Sayyidina Hasan menuju ayah ramana Ali bin Abi Thalib ditikahkeun perebut nu hoyong rumah tangga sareng putu Rasul dugi ka terakhir 700 kali nikah 700 awewe nu hayang ditikah 700 kali Sayyidina Hasan nikah nu terakhir nu ngabunuh Sayyidina Hasan ku racun namina Ja'dah binti Al-Ash'ash diracun ku setan tak ulah sering teh nyarandung mesti diracun duka kuno ngora deui ka kuno kolot hah kuno kolot ganjangna carios Ki Ahmad Ruyani tahun 30-an ngaos ka palemburan ngaos ka palem bari kieu we ngaosna ibunya ieu teh tuman olahraga we kitu tunduh barang anjeuna hiji tempat ngaos nu di dadarna nu di bedahna nu didugikeun ka umat perkawis teu kurang teu leuwih masalah basmalah di bedah ku anjeunna bismillah timulai padilahna hikayat bismillah panseur ibu riwayat bismillah teh aya nu nyebatkeun pan bismillah teh riwayatna ibunya hikayatna setan teh kabagi dua aya nu montok jeung nu kuru setan kuru jeung montok papanggih tan naon bro Aisyah cenah awak kuru-kuru teh puguh aing mah cenah ulin sok di Citamba kabeneran lamun nguliling ka orang Citamba mah rek asup ka imahnya assalamualaikum bismillah rek nginum bismillah rek dahar bismillah jadi aing teh kuru teu kabagian barangakan ceuk setan nu aya di Citamba ari ente bro montok-montok teh jiga mubaleg jiga abdi kieu abdi ge ibu kawitna mah teu badag-badag teh ngan liren nyesep tah naik 12 kilo mantak nu eureun ngarok nu biasa ngarokok tong areureun teruskeun ngarokok rokok dihukuman datiahna makruh teh sing horeng aya ala kadar manfaatna hiji ubar stres dua di mana ngarokok teratur maksud teratur teh kieu ulah ngarokok udang sare memeh minum memeh barang hakan tos ngarokok eta mah teu sae tapi tos barang tuang naon wae nembe aya ngayakeun nyesep eta teh aya manfaatna naon manfaatna awak kahambat kana barang hakan sae ibu yeuh cek Umar bin Khattab lain cek kura cek lain cek kuring saha jalma nu awakna badag ieu sok kebluk ibadah mantak nu biasa ngarokok udud sok arudud aya cenah ajengan nu kuru tapi tara salat goblok
tos ieu setan teh setan kuru jeung setan montok cek setan montok aing mah cina dilebakeun Citamba ulina urang dinya mah barang hakan tara bismillah nginum tara bismillah aing teh milu barang hakan malah ngawajiban bojona ge tara maca doa tara maca bismillah aing ge ngilu mata aing montok cek setan teh ta eta teh kukis saha kukiruyani teh didongengkeun hikayat basmalah ayeuna secara nahu sorobna i'robna wajah maca basmalah kan menang rahmanar rahima menang rahmanur rahimi menang rahmanir rahimi menang rahmanir rahima jeung sajabina eta teh dibedah ku mama ajengan teh di payunan jamaah bari teu aya sapeker da taun 30 ieu ngamedarkeun bismillah saperti ngajar ka santri sareng bismillahirrahmanirrahim ajengan baheula mah ngaji teh murni ngaji tara loba heureuy komo digedekeun heureuйna tujuanna ngadugikeun ilmu ajengan ayeuna mah jiga nu keur pidato eta mah loba heureuйna tujuanna ge lain nganepikeun ilmu lolobana ngala amplop jeung berkat gitu benten ajengan kapungkur benten ibu sok emutan ku para sepuh kapungkur aya ajengan di Citamba ajengan sepuh saha nu enggal keneh panggersaang nu ngantunkeun atanapi ajengan-ajengan nu sanes nu ti parayun benten adabna benten akhlakna benten nyarios ge teu seueur variasi teu seueur ka dieu ka ditu lempeng we ngaos lempeng jeung mustamena ge teu loba variasi mustami ayeuna mah hayang pa akur-akur tiung supaya akur saragam mustame nah awon pamiftah kitu sae kade teu awon asal ulah jadi tujuan utama tuh abdi mah jangan ngadamel saragam bade ngaos ka masjid besar ka masjid agung Ciawi atanapi di lembur atanapi acara-acara nu tos biasa gaduh saragam abdi mah pamiftah sae ngan saragam lain tujuan utama sae ngajaga kahormatan Islam sae sing sarae ngangge acuk kana ngaos malah sunah kayak pameget mah punten keur pameget ya sunah pameget mah hadir ka pangaosan yang sorban ulah dianggap lalaura teh ageng padilah lah jangan abdi mah cina mustame lain ustad lain kiai make di sorban ai atuh abdi cina kiai jiga ajengan meuning jiga ajengan daripada jiga bangsat ai para bapak ngaji ngalayan kanu maot uleman kanu hajat asal ulah tempat maksiat we ulah ka tempat maksiat ka masjid makan tenan salat eta sunat ngangge sorban arek sorbana murobe jika sim kuring ieu murobe ngaran dipake diopatkeun ieu murobe arek dikadiekeun Pak Utroh bade di bulan jika na foto abdi kitu namina iman bade segi tilu musalas mangga sunat jadi para bapak bade ngaos bade kanu hajat bade uleman bade ngalayan kanu maot sunat ngangge sorban bisi teu barogah ke aing dagang ka dieu atuh aya banyak ada gitunya lain dia teh keur ngumpulkeun tanaga leusuh ibu awak ya Allah duka kunaon teraskeun ieu mama ajengan teh medar bismillah ai pelebah medar hikayat nama dongeng bismillah teh masyarakat teresepeun tapi barang ngabongkar bismillah ku ilmu alat nyebutna urang Banten mah nyebatna ilmu alat yani ku ilmu nahu ya ilmi ku sorof yani ku istiarah jeung sajabina eta masyarakat nu tadina curing hak jadi tarun luhun sebab ieu mah ngaji murni ngaji meles seperti di pasantren seperti di atuh narundutan mustame ngadangu bi kana maka nabi yakunu mayakunu bi wujida ma wujida bi adima ma adima al bau harfu jarrin asliin
itu yahtaju ila muta'allakin muta'alluquhu wa muta'alluquhu imma wa imma isman wa imma fi'lan imma umuman wa imma khoson itu khususon berebet teh ditakir teh lamun cara budak santri teh mah dii'rab heula teras dibedah lapan Allah asalna tina lapan ilahun terus jeung wajan jeung naon jeung sagala sapuratina mun cara sorot teh mah jeung wajan maujud dibedah lapan Rahman Rahim nu ngadengekeun jiga kieu patut pantun duh sajam satengah ngaos teh barang beres ngaos ajengan beres assalamualaikum itu hararudang mustah cek mustame nuwanter teh bapak-bapak nanyakeun ka mama abuya teh mama ajengan nah atuh rame-rame ngabahas dongeng bismillah make diterangkeun bismillah teh kitu deui cenah jak ulama teu ngarti kaya kieu ajengan eueuh deui ilmu iwal teh nyaritakeun bismillah atuh cenah ngaji teh kitu ieu teh cenah ajengan tebih-tebih ajengan diangkir ka dieu ngan nyaritakeun eta basmalah we didengekeun ku kula teh cenah ti mimiti nepi ka akhir ari mama ajengan teh surti nya cenah hampura we cenah kula kitu ayeuna mah kieu cenah panitia ka dieu panitia nyampeurkeun ka mama ajengan mana cenah pi berkateun ama pan ari di Banten mah ibu ka ajengan teh berkat teh baheula imah baheula cau teh 2 turuy sangu saboboko ageng luhurna bakakak engke make bendera deui tina awi benderana make duit deui zaman baheula mah zaman duit 1000 teh gede jiga mun ayeuna 100.000 di benderaan endogna dihias guramena naon bandengna dihias bakakak dihias di sarungan teh keur mama ajengan baheula mah kitu encan beasna setengah kintal mah 50 kilo wah sagala we ka mama ajengan baheula nu ayeuna mah teu usum ayeuna mah atahna we rata-rata ajengan ayeuna teh apa ajengan ayeuna mah telat ka surga ge asupna da hese Masya Allah caur mama ajengan kadiekeun geura siapkeun wadah jeung pamikulna maksadna anjeunna nyuhunkeun ka masyarakat disiapkeun rek dipikul ku santrina terus barang piberakateun tos aya sadayana kirang langkung sakintaleun saur mama ajengan coba cenah mawa deui wadah urang timbang neangan wadah anu kosong jadi aya naon ngaranna jiga boboko agung gitu diasup-asupkeun beas kadinya make pamikul di dieu neangan deui boboko cek mama ajengan teh nu kosong keur naon cenah mama kosong ulah loba tanya siapkeun boboko kosong minta kertas cenah kula mangga mama ieu kertas nulis ama abuya teh bismillahirrahmanirrahim tos ditulis ditilep asupkeun kana boboko kosong nu gede coba cenah pikul berat mana bismillah aing nu diledek ku maneh jeung berkat nu satengah kintal barang dipikul ibuku santriku masyarakat gantian berat keneh bismillah kertas nu salembar jeung beas satengah kintal masa ieu kisah nyata maotna anjeunna tahun 40 ajengan baheula mah nulis bismillah ge teu kaangkat ku jelema masa ya Allah ya ayeuna taekeun deui ka ajengan ulama-ulama bulah ditu hiji waktu aya pamuda ku Allah dibere kamakripatana hebat ieu pamuda teh disebut min ahlil kasyf ahlul kasab ieu teh ti golongan jelema nu dibere kasab naon kasab teh cek mak cek ibu-ibu teh ibu ngaran kasab teh dibere nyaho ku Allah weruh sedurung winoro seolah-olah bisa neuteup bisa tembus ka naon kahandapeun itu tuh lauhil mahfud bisa katingali lauhil mahfud dina waktu tertentu ku Allah bisa nenjok kana ketetapan Allah di lauhil mahfud nu ku batur teu bisa neuleuh mun cara ieu mah nyaho memeh kajadian weruh sedurung winoro tapi ieu pamuda teh lain ahli ilmu lain ahli ngaji barang ieu pamuda teh nyaba ka hiji ulama nu boga pasantren gede mun ayeuna mah ulama syekh ageung ieu ulama nu disabaan ku pamuda nu dibere kasaktian teh ku Allah
Cek ieu kiai dina hatena aing teu percaya si eta bener lain cina ahli kasab teh nyaho kajadian nu memeh kajadian. Ari enjingna ieu nu si ki pamuda nu bere kaanehan ku Allah tos ngendong di mama ajengan teh pamit bade uih. Barang tos uih aya surat uleman ka mama ajengan ngawartosan ibuna si pamuda maot. Ibuna si pamuda sumping mama ajengan ulama gede teh Syekh Al-Wajdi teh sumping ka ieu aya dina kitab Ummul Barohin waktos nyaritakeun fadilah la ilaha illallah. Barang sumping mama ajengan ka bumi pamuda nu disebut pamuda nu dibere kaluhungan ku Allah, sanajan teu pinter maca kitab, sanajan teu hebat ngajina, tapi ku Allah dibere cacaang anwar dina batinna sehingga bisa ningali perkara nu teu bisa katingali ku jalma biasa, ku kiai komo ku jalma biasa. Jadi si eta mah si pamuda eta mah lamun ningali Bandung teh ti dieu tah ret katingali Bandung. Lain dina baskom. Main na baskom na kuku. Eta mah sihir lahwi nu kitu. Bu. Barang ieu mama ajengan Syekh Wajdi teh sumping ka pamuda nu ibuna maot ngalayad buncek urang. Ngajerit ieu pamuda, aduh, indung aing dina lawang neraka. Aduh. Aduh geuning mata dina lawang neraka mah jerit ieu pamuda ku Allah dibuka ku Allah bisa ningali hijab hahalang teh dibuka bisa ningali kaayaan mana. Barang pamuda ieu ngajerit ieu kiai teh hayang ngajajal bener teh ieu pamuda teh bisa nenjokan itu. Ceuk mama ajengan ieu mama ajengan teh ahli atakoh, ahli naon? Sareng bismillahirrahmanirrahim. Atakoh kabagi dua. Aya atakah kubro, aya atakoh sugro. Atakoh kubro maos la ilaha illallah atawakulhu 700.000 kali, paling saeutik 70.000 kali. Sebagian ulama ngengingkeun atakoh ku sholawat ari atakoh di aosna kenging dicicil keur hirup keneh atawa dipangmacakeun ku ahli mait keur nutos maot. Katerangan hadisna hadis hasan sanes doib komo palsu ageng manfaatna. Awas bu pangkeung-keungna di balam barjah di alam kubur peuting kahiji. Geletuk ibu teh maot enjing pageto, mudah-mudahan paranjang umur bari husnul khotimah. Pangkeungna teh peuting kahiji di barjah teh mantak ahli waris keluarga dulur buru-buru. Peuting pertama pada maghrib beres salat maghrib beres ba'diah salat unsi salat hadiah. Sajal manu salat hadiah salat unsi keur nutos maot dina malam pertama maka peuting eta dilungsurkeun ribuan malaikat nepangan jalma nu tos maut di barjahna dipikeun ti peuting harita kakeung nepi kana poe baas. Amin ya robbal. Awas aya deui katerangan nu doib ieu mah doib bari ikhtilaf. Saban wengi arwah teh gogorowokan, saban wengi gogoro arwah teh saban peuting ibu borowok ngan teu kadenge kudu hirup sebab mun kadenge mantak marubar malabur. Di mana pamirtah gogorowokan di imahna lain di pakuburan lain di mana pamirtah sasambatna eta nu tos maot di langit dunia nu lempengan imah di dunia. Mun maot teh imahna di dieu maka arwahna di langit dunia lempengan tempat ieu. Bari eta arwah teh nyarios kieu, Gusti hanjakal teuing Gusti. Itu sawah jeung kebon nu baheula mutlak gaduh abdi milik abdi.
hanjakal teu teu saparona di ka madrasahkeun teu saparona ka masjidkeun teu 2/3 kana agama hanjakal teuing geuning nu manfaat mah karasa geus di dieu mah adalah harta nu dipake jalan Allah nu dihibahkeun nu diwakafkeun nu diangge masjid nu diangge pondok nu diangge madrasah Gusti nu disedekahkeun ka dulur-dulur ka anak dihibahkeun ka anak dihibahkeun ka dulur nu fakir miskin eta geuning Gusti nu manfaat mah hanjakal Gusti fa saddaqa wa akum minas sholihin. Tah nu boga dunia teh engke di alam di langit dunia teh pelemah pleung kalembur ka Citamba ditinggalna sawahna. Aduh Gusti hanjakal baheula henteu 2/3 dipake kana ibadah jadi bekal abdi di akhirat kitu nyaritana. Kumaha namun anak atuh teh lamun sab 2,5 dibikeun kana agama dipake sedekah ku abdi kumaha atuh anak-anak mah pan mawa rezeki ti Allah we. Nu penting ulah kabeh sesakeun keur anak. Malah alusna mah ulah ngadaguan paeh harta teh hibahkeun mumpung keur hirup. Ari waris mah bagian anak lalaki jeung awewe beda, ari hibah mah meunang sarua. Atawa hibah mah nu anak nu susah leuwih gede, anak nu kabeneran maju seleuwih saeutik batan nu susah teh sawios-wios da kumaha kolot nu gableg harta. Ya kupingkeun. Tingali ka dina Riyadus Sholihin. Kieu ye. Misalkan boga anak, nak, neng, ujang, apa jeung emak boga sawah 400 bata, 500 bata. 100 bata mah disesakeun ku apa keur persiapan apa maot engke tidinya waragad apa jeung emah maot tidinya jual ku maneh nu 400 bata neng maneh 200 bata ujang 200 bata ngan apa mah wasiat pepeujeun ulah dijual pepeujeun ulah dijual mun bisa hibahkeun deui ka anak maneh wariskeun deui ka anak maneh supaya maneh hirup ulah akilah teh jajaluk jajaluk teh kieu ibu eueuh keur tempat cicing-cicing acan urang maot teh anak solotok ka dulur solotok ka baraya di mana urang ngantunkeun anak urang maot sabada urang maot ternyata anak eueuh keur cicing-cicing acan teu 10 bata-bata acan keur ngiuhanana solotok di imah mamangna solotok di imah uana kadang dideungeun-deungeun keur cicing sapopoe kadang-kadang keur daharga milu dideungeun-deungeun di dulur eta teh mun urang geus maot awas li anna yu'dil hayya yu'dil maita bakal di alam barzah bakal ngarasa nalangsa nyeri karasa ku kolot nutos maut di barzah nauzubillah min awas mantap para bapak ya niatan neangan banda teh supaya anak ulah sosolotok ulah akilah ulah jajaluk meme urang maot hibah-hibahkeun harta teh ka anak supaya rata mere waris mah moal bisa rata masya nyeri pak engke bakal karasa anak urang solotok ka dieu solotok ka ditu katalang sara we kacaritakeunna urang maot teh anak teh eta teh kolot di barzah teh ningali kolot nu di barzah teh uninga eta teh nyeri kolot nu di barzah teh kabawa prihatin kabawa sedih luar biasa. Muga-muga we urang maot mah anak urang teu sosolotoknya. Kumaha cina ajengan abdi mah teu boga sawahna teu boga tanahna supaya anak abdi ulah sosolotok jaga. Lamun teu boga bereun harta ka anak dihibah teu boga da hartana eueuh sing rajin puasa sing rajin tirakat peuting ceuri ka Allah ya Allah ulah kapanggih ka susah abdi ku anak abdi kitu bahasa. Tebus ku cara tirakat, ku cara saum bapak ibu komo anak lalaki sauman ku ibuna dina wedalan anak niatna saum sunat mutlak kabeneran dina wedal anak teh dina khomis sakantenan saum sunat khomis oge dina wedalan pun anak Gusti ceurik peutingna Gusti kasusah abdi kabodo abdi kanyeri abdi Gusti ulah karandapan ku anak incu minantu abdi kitu ka Allah deus osok tara mudah-mudahan nya mudah-mudahan mun anak awewe wayahna ku bapana mun anak awewe wayahna ku ba kadenge teh anak awewe teh rumah tangga dengan kitu deui kade ulah bakal nyalahkeun anak minantu buru-buru kalau teh Gusti rumaos tapak kieu teh tapak abdi Gusti sababiahna sok saum dina wadalan anak nu awewe bapana ceurik nyegeruk ka Allah pentingna maos Quran maos subhanallah maos la haula
mos robana hablana naon we sabis-sabis hati ajengan kapungkur urang suhunkeun ka Allah engke lamun urang tos dibarjah moal mendak prihatin tak ibu saat tos si arwah nyarios kitu arwah teh nu kadua ngomongna kieu engke di langit tiap peuting ya tiap peuting anak aing incu aing minantu aing kamarana maraneh ieu mah di alam nu sakieu sepina di alam nu sakieu sepina duka iraha geusna ieu alam yani barjah teh anak aing incu aing minantu aing kamarana maneh beuting ayeuna teu hadiah keur mah teu sapateha acan ka mah peuting ieu ditagih anak kokolotna tiap peuting hadiah pateha mata urang mah usahakeun tiap tos netepan 5 waktu ulah eureun ngaos Allahumma gfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma minimal eta ulah dikantun tiap beres teh salat malah abdi make ijazah teh kieu ti guru memeh astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil memeh eta teh sok maos heula ieu abdi a'udzu bikalimatillah tamah 3 kali bismillahilladzi la yadurru 3 kali Allahumma gfirli heula dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali nembe astagfirullahaladzim li wali walidayya wala sabil hukul wajibati alaih di aos engke beres ngadoa khususkeun ka kolot al-fatihah ta eta teh ditagih urang teu kitu teh ku kolot awas ya nu tos marawat sepuna ieu kade ulah ilap satos anak incu minantu ditagih terus ieu ku arwah teh gorowok nyarios he adik kami dulur kami teteh kami ece kami adik kami nu baheula meus-meus keur di dunia mah aing teh teu eureun-eureun mantuan si laing baheula paribasa ngahutang kanu jadi lanceuk tapi lanceuk jeung salaki uing teu tega nganjukeun kanu jadi dulur da nyaho pimanaeun pimayareunana ku aing diikhlaskeun diikrarkeun halal keur maneh aing eueuh bosen nulungan maneh paribasa anak sakola paribasa ieu jeung itu kami teu hitungan ka maneh tapi kunaon peuting ieu maneh hei teteh kami adik kami mamang kami bibi kami kamarana aranjeun teu hadiah peuting ieu ka kami ceuk tos maot disuhunkeun tah adi lanceuk teh wa mama baraya ko mau pangersaan ka murid-muridna almarhum ka murid-muridna kantenan eta mah ilhak nage ilhak masyaallah bisabab pan ilhak teh aya 2 ilhak dina bimana duriyah ad-durriyah tutut laku teh dina sabi sabab turunan disebut anak teh durriyah kitu aya deui durriyah bisababi aya al mahabbatu yakni ku mahabbah seperti diwurukna urang ku hiji guru ku kiai maca Quran maca sapinah diuruk urang kena ilmu agama eta teh urang teh nu diuruk teh dianggap anak dianggap duriyah ku guru ditanyakeun di barjah ku guru teh kuang teh hei pulan nu baheula ka aing maneh diajar nasrib diajar jurmiyah diajar kailani nepi ka alfiyah ceuk paribasa sababiah ngaji di uing sia barasa bisa maraca kitabna tega maneh peuting ieu teu hadiah kaang kitu ceuk guru antak sae haul Nabi mah tiap tahun haul Sayyidatuna Khadijah sok ngayakeun syukuran Nabi mah naon teh salametan di mana emut kana tahun maotna Sayyidatuna Khadijah Kangjeng Rasul hadis sahih Muslim ditaroskeun ibu bujeng-bujeng dulur santri murid baraya deungeun-deungeun ge lampur aya lamun di Citama anu maot teras acukna sok dibagikeun geuning tiungna mukenana sok dibagikeun kemejana batikna bapak sarungna sok dibagikeun yang beres 7na biasana nu pernah narima acuk sarung mukena tiung ditagih doana hadiahna tiap peuting kudu tos maot hati-hati
hei pulan nu make tiung kami baheula teh milik kami sababku ahli waris kami disedekahkeun ka anjeun jadi tamlik anjeun jadi milik anjeun. Nah anjeun teu inget ka kami cek nu tos maot. Bujang-bujang gitu. Misalkan ieu bumi almarhum teh nu jasi pulan teh bumina di dieu keur hirup di dunia geletuk maot tos maot ku ahli waris diical da bagikeun ngan sakitu bumina teh keur masing-masing anak nyarabat teh di lembur diical bumi diicicingan ku abdi misalkan tah nu tos maot teh nu gaduh bumi pertama nagih ka abdi he Miftah baheula imah eta teh boga dewek sabab dijual ku anak dewek ahli waris jadi milik ente. Nah ente weuh kainget ka dewek nu baheula boga imah eta mimiti ditagih. Masya tuh nya entak barang pasikeun tiung mau kena acuk kanu barang nu tos maot wayahna teangan nu sok wiridan tos salat kanu tara wiridan mah ulah. Sebab nu wiridan mah sok kabawa ku nu wiridan. Astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati tah kabawa. Tak urang mah wayahna we nya. Tos netepan teh ulah langsung cengkat urang mah nya. Wayahna we subhanallah 33 saat tos tadi istighfar jeung sajabina. Alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah 100 butai 100 165 lamun teu 65 teu 100 165 minimal 65 kali sapali coret 88 kali ulah dikantun urang mah da urang mah zikir teh ngahususkeun mah kebluk laras ieu mah abdi sanes ibu-ibu urang di mah ti subuh teh tara cengkat ibu-ibu di dia mah tara cengkat ti subuh teh teras sarare gitu gugah-gugah waktu duha nyangu we ka dapur gitu. Itu peupeureun urang ibu urang mah tara ngahalkeun, tara nyimpen waktu kangge zikir tiap wengi leres kitu leres. Ieu mah abdi, wayahna tos salat mah tong dikantung. Tong dinaon cenah? Malah saya nama ditampihan saminggu sakali aya dikiran, sholawatan di majelis-majelis tah keur ngagantian mereka. Da urang mah teu bisa ngahalkeun waktu. Insya geus para sepuh sadayana. Eta ulama baheula teh barang nguping si sahata si pamuda aduh indung aing di lawang neraka. Ieu mah ajengan nu keur ngalayat teh panasaran da anjeunna mah sadinten sawengina tara leupas tina atakoh ti hirup keneh sok atakoh. Maca kulhu teh ibu sabulan teh tamat 700 kali la ilallah saminggu tamat 700 kali dicicil ti hirup keneh atakoh nebus diri atakoh nebus diri tina ancaman neraka lain berarti ku atakoh jadi bebas si tina neraka sanes barang nguping ieu pamuda ahli hebat teh ngajerit indungna cenah aya dina lawang neraka ieu mah ajengan teh hayang ngajajal ilmu pamuda teh anu kadua anjeunna hoyong terang manfaat atakoh hoyong ngabuktoskeun teras we ngaretek dina manahna Gusti atakoh nu tadi wengi ku abdi dibaca kulhu 700.000 la ilaha illallah 700.000 disanggakeun kabge ibuna si pulan nu ayeuna aya dina lawang neraka ceuk si pulan anakna barang ajengan teh niatan wiridan wangina keur tos maot da harita keneh pamuda alhamdulillah indung kami ayeuna mah di lawang surga teu jadi kana asup ka neraka sabab atakoh si kiai masa pangersa jangan-jangan aya dina Umul Barohin Ibrahim Ad-Dasuki Tauhid As'ariyah Sunnah Jamaah panggedena kitab eta didinya aya padilah la ilaha illallah tentang atakoh eta riwayat nu tadi diceritakan sebenarnya aya dina kitab tingali Umul Barohin kitab nu tos masyhur diakui ku ulama sadunya kunaon cenah ku atakoh insya mantak urang ke wasiat mun bisa maka anak mun boga bekel ya boga 10 bata sisihkeun keur waragat mak jeung apa maneh maot 5 bata keur meuli ieu keur naon mukena keur naon karena boeh keur nu ngarariung di bumi engke 40 poe mak mamah yang diatakohan muruhkeun ka santri muruhkeun ka jalma-jalma nu resep ngaji pangmacakeun mah yang menang 700 kali kulhu reurejeungan 700 kali teh lain ku saurang kulobaan dibaca baheula mah tasbihna ku batu saurang teh nyekel 100 batu
diburuhan kata menang diburuhkan menang malah mun boga bekal mah ibu aya waragadna langkung mama ye nu 5 bata khusus mama nu 10 bata ieu mah khusus di luar nu tadi mama hayang keur ngaburuhkeun ka ustad ka santri pangmacakeun Quran di kubur ma 40 poe 40 peuting ulah eureun menang sabara tamatan we kudu bisa maca Quran bere waragad tina 10 bata 40 juta 30 juta 20 juta sok samampuna tina eta tanah jieun keur bakal ngamuruhan jelema nu maca Quran di pakuburan mak alus kacida nepi kabarga nepi jadi ganjaran jadi cang ka kubur cang bisi teu percaya paeh teu heula sia sok bisi teu percaya paeh teu heula ulah waka kumaca Quran satamatan 2 tamatan kuloba ngalangkung we ka makam ibu sunat tiap ngalangkung ka makam macana kieu ya Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibhum Gusti pepeujeuh ku kahormatan ku hak kamuliaan Kangjeng Nabi jeung keluarga Nabi Gusti ulah disiksa ulah diadab Gusti min ahlil kubur hada ti ahli kubur eta Gusti nu kalangkungan nembe Gusti ulah anu disiksa sabab muliana Kangjeng Nabi Muhammad malaikat nu keur nyiksa teh mah kajalma pasek eureun heula moal nyiksa komo teruskeun ku Fatihah kitu masyaallah insya naon sebabna ibu hampuranya hampura wios abdi mah jeung ibu jalma biasa jalma naon cenah jalma biasa urang mah tos maot duka anu matehahan duka anu ngajarahan duka henteu hampuranya hampura punten di antara ibu-ibu nu hadir aya nu katalar Quran di dia ya aya nu hadir di dia ibu-ibu nu bisa ngajar Fathul Muin beda jeung ibu Nyi Hajah Sukarsih di Bogor leuwih yang santrina 8.000 awewe bisa maca kitab murid Hajah Al Mukarramah Hajah Nonok nu aya di Cinta pada Lebak baheula aya istri jago eta mah leuwih ti lalaki ngajin moal eureun nu matehan sebab bisa maca kitab boga murid jaradi ustazah bisa maraca kitab tiap rek maca kitab ganjaranna maca kitab ngalir ka gurun ari urang naon tiap poe nyetelan dangdut jeung si Lesti Lestar hampura abdi ieu urang tiap poe mukaan TikTok TikTok heula mun ningali amal sim kuring ieu mah sim kuring ya Allah ya kan matak boga-boga nu baroga arta rek sabata 2 bata halkeun keur bekel tos maot mama ye hayang mama teh pangmacakeun Quran ta ieu aya bekelna ieu mak ti ayeuna keneh ieu mak nyokot 10 bata teh teh sae ibu sae jual ke kumaneh teangan ustad santri nu bener maca Quran mah hayang dipangmacakeun Quran di kuburan mak saminggu we jang insya Allah ka kudu boga cita-cita kitu lain saukur cita-cita hayang boga Innova Ribbon hayang boga BMW lain saukur kitu rek naon gablek nu kitu aing mantak di akhirat disiksa mah goblok cek urang teh kitu lin leres kitu leres rek naon boga nu kitu sagala gablek aing mantak sangsara boro-boro di akhirat dibarjahkan ke sangsara rek naon ibu apan kuburan teh ngomong lamun nu maot model punten nya bodoh nyetara ngaji nyetara ibadah eta kuburan teh geus ngomong hayu geura datang sia ka dieu di tempat nu poek tempat nu bau hanyir nu bau hapeuk nu bau bangke orai jeung kala jengking bila geus siap nyambut maneh eta arwah teh jerit teh di kubur teh ya jeritan jasad memeh di kubur teh ngan teu kadenge kudu nguburkeun encan tatangga kubur ngomong oi aya cina maneh apan aing keur paeh teh sia teh milu nguburkeun aing na sia teh nyokot eunteng tina aing geus paeh kuduna sia tambah eling geus kantorkeun aing ti pakuburan kuduna sia tambah eling ngadengekeun talqin bari disundahkeun talqin aku ajengan nah sia teu ngalap eunteng ka hirup aing nu geus paeh ti heula kala ka hirup baragah baregeh jauh tina salat acan aduh rugi sia rugi sup dikuburkan beres tinggalkan
arwah ditaekeun ka langit. Meme soal kubur. Barang di langit teh ibu panto teh loba. Tiap panto dijaga malaikat, cek malaikat. Gusti eta jalma teh sipulan teh ulah tah ngalewat kana panto abdi bau. Gusti alim abdi mah kalewatan ku eta jalma. Turunkeun deui arwah teh ka kubur da can ditanya soal kubur. Sumping teh ka kuburan geus disampakeun malaikat. Hapunten. Malaikat di kubur teh kumaha amal urang. Lamun amal urang butut wayahna nu mayunan malaikat ka urang teh adalah nu panona jiga tambaga hurung jiga seuneu. Dina leungeun eta malaikat aya naon namina pecut tina besi, mun cara besi teh mah jiga besi kitu. Anu beratna moal kaangkat ku 2 juta leuwih jalma, saperti jalma wukuf di Mina rata-rata 7 juta, moal kaangkat ku jalma nu keur mabit di Mina cek dina hadis kitu. Begitu urang sumping, jeger hancur. Beres sateunggelan ngahiji deui urang teh jasad. Tiba-tiba ibu kubur taneuh kubur kitu tah. Keretak namina dogtatul qabri. Keretak. Mingkin leutik dibatak awak urang torok hancur. Namina dogtatul qabri. Keur naon boga mobil boga imah gedong, boro-boro di akhirat dikubur wae urang nyeri luar biasa. Laras insyaallah. Matak ulama-ulama akhirat nah hapunten. Dunia teh jika dianggap salewat we nuturkeun we mangga teu nuturkeun eueuh masalah ulama baheula. Ieu mah tong tebih-tebih putuna mama turunan Tiama Qadir Cihaneut. Di Amitisna aya nu kamari dihawalkeun ku simkuring Mama Ishak Farid di Cintawana. Mama Ishak Farid putra Mama Toha ngalih ti Ciawi ka Singaparna. Bumina ayeuna bojona masih kene aya Mimi Hajah Pipin ahli Quran. Bumina satrang simkuring dugi ka ayeuna alit sederhana teu pernah gaduh mobil dugi ka maot. Bari anjeunna nu ngadirikeun MUI sa Indonesia. Gaduh murid anjeunna Ejat Mutakin ketua MUI Jawa Barat. Gaduh murid anjeunna ulama-ulama ararakeung. Hirupna keur jumeneng sederhana. Begitu bade maot para sepuh pembuluh darah tos pecah masih nyiuman ngagalentoran kitab ngawuruk heula di madrasah. Teras uih ka bumi ieu tos pecah pembuluh darahna. Empedu tos pecah masih kene kiat ngagalentoran nyiuman kana kitab ku cinta-cintana kana ilmu cinta-cintana ka santri. Subha ya Allah eta ulama baheula. Ieu maras ka diri abdi gitu. Mana awak badag hese sujud jeung ruku. Barang dahar pan abdi mah aduh can seubuh mah can eureun abdi. Boro-boro bulan Sawal, boro-boro bulan Rayagung, bulan Maulud, Bu, bulan puasa ge abdi mah lamun ngong adan maghrib sirop can 2 sagelas gede mah can eureun nginum teh abdi ieu mah abdi. Taraweh teh bungkiang. Aduh, abdi ieu mah. Masya ya Allah. Ulama Masya Allah. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Golongan ulama solihin di mana maut teu eureun ku Allah, disebat-sebat, dipayeuneun para malaikat, dipuji-puji payunan para malaikat, oge disebat-sebat, didoakeun ku papada jalma anu ariman, ku hebat-hebatna jalma nu maot sebagai ulama, sebagai solihin, ulamana ulama akhirat mutlak moal pegat-pegat doa jeung nu nyaritakeun ka eta jalma kitu ceuk katerangan Syekh Athaillah dina hikam. Sabalikna mun aya jalma maot lain ti golongan solihin, lain ti golongan ulama, maka maot
seolah-olah eureun nu ngomongkeun kabagusanana komo nu ngaduakeunana eueuh nu ngalemna eueuh tae we sagalana. Tuh wa inaman mata min goirihim atau napi pain mata min goirihim mata dikruhum nyaritakeun ge eueuh geletuk we jalma biasa maot moal dicaritakeun anak lagi can puguh nyaritakeun boro-boro ngahaolkeun. Tapi lamun mau jalma alim jalma solih insyaallah ku Allah teureun dirahmat dipuji ku Allah ku jalma mukmin dicaritakeun minimal satahun sakali ku santrina tiap ngawuruk dibecakeun aing teh meunang surah kieu teh euy ti aang baheula almarhum ti Citamba tak kieu-kieu fiil teh tak kieu-kieu mubtada teh kasebut terus. Komo ari Syekh Abdul Muhim eta mah wali. Da kitu nya. Muga-muga we kitu nya. Tinggal pertanyaan anak ajengan abdi mah soleh lain gitu solihin lain ulama lain kudu kumaha sareng bismillahirrahmanirrahim. Lamun rumasa lain jalma solihin komo ulama amilin sekedar jalma biasa paling hebat ke tukang pidato nu neangan berkat wayahna kudu boga guru keur cantelkeun diri jaga di akhirat sabab annal mu'mina idza kana amaluhu aktsara ulhiqa bihi min dunihi fil amali ibnan kana au aban wa yulhaqu bidzurriyati minan nasabi opo ad-durriyatu bin bisababi wa huwa al mahabbatu fa in hasala ma'al mahabbati ta'limu ilmin au amalin kana ahaqqu bil luhuqi katalamidati fa innahum yulhaquna bi asyahihim wa asyahu al asyahi jeung saterusna. Kieu kasimpulanana lamun urang teu soleh tapi urang jalma iman hiji kudu boga anak jadi jalma nu soleh boga naon cenah komo anak katalar Quran jadi ulama engke pelebah maot di akhirat anak urang ka surga anak teh bakal nanyakeun ka Allah Gusti mana indung bapa abdi an abawaihi indung maneh mah bapa maneh teu saalus maneh amalna jadi eueuh di dieu eueuh di surga ceuk ieu jalma teh ceuk ieu jalma ya ceuk ieu jalma anu anakna teh kana surga anu tingkat 5 Gusti apan ini amil tuli walahum abdi migawe kasayan baheula di dunia teh keur kamampaatan diri abdi jeung indung bapa abdi jeung pamajikan abdi jeung anak abdi indung bapana nu tadina teu dina surga bintang 5 ditaekeun ku Allah kana surga amin hiji tah lamun teu kieu urang boga kolot teh mama ajengan jalma soleh urang teu pati soleh ngan jalma iman syarat kudu iman ulah murtad ulah musyrik engke ku kolot ditanyakeun di surga Gusti ka mana anak abdi dianterkeun anak urang teh ka surga ka bapa urang bijtima'il auladi lamun teu kitu kudu boga guru anu soleh amin ya robbal aang tos maot engke teh aang teh lebet surga teh bakal nanyakeun Gusti mana urang Citamba ce anu bi anu manganu baheula ngadukung kana pangaosan ka nyaah ka santri loba barang bere ka santri Gusti ka masjid ka madrasah teh eta mah si ece anu tatangga abdi Citamba Gusti mana Gusti torojol ke disampeur dianterkeun ka urang ka aang teh ngan wayahna mun aang di surga bintang 5 urang mah di bintang 2 ge alhamdulillah tuh insya siapkeun urang supaya dicantelkeun jeung guru di akhirat sanaos tos maot mangga ka panitia gelar sorban sugan jadi sabab cantel ilhaqna urang jaga di akhirat jeung guru urang insyaallah hawal tahun payun moga-moga langkung majeng langkung berkah tahlilna langkung lami lain ceramahna kade tahlilna
mun bisa mah kulhuna ulah kirang ti 700 mun teu 700 100 mun teu 100 3 kali we la ilaha illallah mun bisa mah ulah 100 300 sok siapkeun dompetna ibu urang sadayana gelar sorban kangge ieu pasantren muga-muga aya manfaatna insya urang bari maos shalawat sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin ayo bantos sorban wasahbihi ajma'ina sadayana sallallahu pada eta ceu punten ya punten dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sing tarik sallallahu wasallam di payun masjid sadayana nabi sayyid nu dipengker sareng ganjaranna dobel nya sholawatnya sedekah wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sabang sulandi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak moga-moga sedekah urang ditampi ku Allah sok bisa can beres sorban matras disuhunkeun ku kardus sarangan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Awas talarnya ieu doa keur supaya ulah kata langsara dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi as'aluka. Wihande Rabbi as'aluka. Ayo coba. Bihaqqi Muhammadin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba bihaqqi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sok cobi. Ya Dzal Karamati. Ya Dzal Karamati. Az-Zahirati. Ya Dzal Karamati. Az-Zahirati. Ayo coba. Mubarakan. 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 Cobi. Ya Dzan Ni'mati. Ya Dzan Ni'mati. Ya Dzan Ni'mati. Cobi. As-Sabighati. 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 Cobi. As-Sabighati. Muparrijan. 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 Cobi. Ilahi. 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 Cobi. A'tini. 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 Mahabbataka. A'tini. A'tini. Milkan. A'tini. Milkan. Mulkan. A'tini. Milkan. Mulkan. Azima. A'tini. Milkan. Mulkan. Azima. A'tini. Milkan. Mulkan. Azima. Cobi. A'tini. Milkan. Azima. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzal Karamati Az-Zahirati Mubarakan, ya Dzan Ni'mati As-Sabighati Mufarrijan, Ilahi A'tini Milkan Mulkan Azima. Tadi amalkeun. Bari calik, bari lajo TV mun osok teh. Bari di sawah, bari ka kebon, asa ulah bari nuju miceun. Aoskeun eta insya moal dipasihan susah, moal bisa bisikan paila. Insyaallah urang kangge tuang kangge bekal putra mah aya we gitu. Kantaran nu gaduh usaha tambih-tambih insya mangga diwiridkeun. Kasa Fatihana kasawe nu sae jalmi sae Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.